Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i wal khabari dupi dina ieu bab musannif bade ngajelaskeun tentang mubtada sareng khabar. Tegasna dina ieu bab musannif bade ngajelaskeun tentang mubtada sareng khabar. Pidauhna al mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu an kulli lafzin amilin mujarradu. Ari mubtada isim dibaca rofa suwung tina amil lafzi salawasna. Al mubtada ari ngaran mubtada eta ismun isim raf'uhu anu dupi rofana itu isim eta mu'abbadu anu diabadikeun, mujarradu tur anu disuwungkeun, an kulli lafzin amilin tina sakabeh amil lafzi. Tegasna ari ngaran mubtada teh isim anu dirofakeun anu salawasna suwung tina amil bangsa lafaz, atawa mubtada teh anu sok dilogatan ari atau dupi. Contoh sapertikeun Zaidun qaimun. Zaidun ari ki Zaid eta qaimun anu nangtung. Zaidun mubtada, qaimun khabar mubtada. Tah anu jadi contoh kana mubtada teh nyaeta lafaz Zaidun, sabab Zaidun teh isim, ciri isimna ku tanwin tungtung. Tur Zaidun teh dibaca rofa sabab tarkibanana jadi mubtada. Tur ieu Zaidun teh suwung tina amil bangsa lafaz, teu aya amil anu marentah samemehna. Wal khabaru ismun dzurtifa'in usnida mutabiqan fi lafzihi lil mubtada. Ari khabar isim nu dibaca rofa disandarkeun tur akur kana mubtada. Wal khabaru sareng ari khabar eta ismun isim dzurtifa'in anu ngagaduhan rofa usnida anu disarandekeun itu isim lil mubtada kana mubtadana mutabiqan tur anu metukan fi lafzihi dina lafazna itu isim. Tegasna ari nami khabar teh isim anu dirofakeun tur anu disarandekeun kana mubtadana tur anu metukan dina lafazna, atawa mubtada atawa khabar teh anu sok dilogatan eta. Contoh sapertikeun Zaidun qaimun. Zaidun ari ki Zaid eta qaimun anu nangtung. Zaidun mubtada, qaimun khabar mubtada. Tah anu janten contoh kana khabar teh nyaeta lafaz qaimun. Tah ieu qaimun teh isim, ciri isimna ku tanwin tungtung. Tur ieu qaimun teh dibaca rofa sabab tarkibanana jadi khabar. Tur ieu qaimun teh disarandekeun kana mubtadana nyaeta kana lafaz Zaidun. Tur ieu qaimun teh metukan kana lafaz Zaidun, metukan dina